Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun sobat mang sadayana. Tepang deui sareng channel mangnya, channel Sunda Junior. Channel anu ngawitan, namina ge juniornya belajar. Mudah-mudahan we dina tahap belajar ieu teh amang sing aya dina kamajengan. Sinareng hapunten amang bila aya tata titi duduga kirang prayoganya. Dina wengi ayeuna emang sejak neraskeun bobodoran Sundanya keluargina Jang Kardun. Kumaha Jang Kardun siap Jang? Sumangga mohon lah. Dar lah Kardun mah siap wae lah. Nah, heuting. Siap nuhun Jang. Aki siap Ki. Ari Aki mah siap wae. Anu penting mah entong diajak ngarawanak we lah sakitu. Kapoknya Ki. Si Sarki kapok. Muhun atuh ari atos sariap mah nya sumangga. Bobodoran Sunda dina carios Jang Kardun hoyong janten tentara. Der ah. Kunaon Kasep? Nangis gitu kunaon? Aya nu ngaheureyan atanapi naon Kasep? Lain mah. Kardun mah yang jadi tentara mah. Baru Kardun hoyong janten tentara. Alit keneh atuh Kasep hoyong janten tentara mah. Mungkin tos siswa 20, 30, tos lulus tina Fakultas. Neme panta mah sakola ge neme kelas 1 majeng ka kelas 2. Lami keneh Kasep. Naon cenah nyi? Hayang naon tah si Kardun teh tah? Manawi hoyong janten tentara. Aduh eta kahayang aing mah geus nu aneh-aneh wae. Nabet hayang jadi tentara. Pan leutik keneh atuh Dun. Dun, maneh mah sok nu aneh-aneh wae Dun. Ini mah boga incu teh Dun. Teu parok jeung batur euy. Naon cenah ni? Jang Kardun hoyong naon ni? Hayangeun jadi tentara bro. Aduh ampun. Aing mah boga incu teh bro. Saena mah Jang tong laka jadi tentara Jang ah. Kebilih katembak sieun geura. Entong lah mending oge jadi hangsip geura Jang moal katembak jadi hangsip mah. Terusan dinu hajat oge wareg Jang. Teu kudu kauleman Jang lah jadi hangsip mah. Wareg pokona mah Jang. Aduh Jang Kardun mah kejeng hoyong tentara. Mas mah halim jadi tentara teh Jang. Paur katembak. Pokoknya mah Kardun mah yang jadi tentara mang bro, mang mas pantereh perang atuh. Dina YouTube oge sok sering ninganan PD3 perang dunia ketilupan sieun nya tah yang jadi tentara aduh.
gara-gara senjata pan Karduna. Dun, budak letik mau jadi diberi senjata atuh Dun. Kasupna oge sipil Dun, rakyat mau diberi senjata. Tong sok loba pikiran Dun, make jeung hayang jadi tentara. Maneh mah Dun. Kardun, aing mah daripada maneh hayang jadi tentara engke bisi katembak Dun. Mending oge ulang ulin Dun ka mall. Balanja. Budak leutik mah meuli mobilan. Pepestolan we nya Dunnya tong pestol nyaan heueuh. Bahaya gerak. Sieun nembak batur urusanana panjang Dun. Nya Dun, mending oge ngadamel ketepel we Dun lah jeung Mang Entob, jeung Kang Ibro, jeung Kang Emas. Entong jadi militer Dun, sieun nya Kang Emasnya. Comoon. Teu kengeng waka janten militer. Mungkin we upami Karduna tos ageng. Neme janten tentara mah da ayeuna mah atuh mati asa lebet. Pira kuyu suatu 7 tahun tos hoyong janten tentara. Mang Mas mah alim jadi tentara telah. Alim patabih jeung bojo. Sieun sanesna naon Mang Mas mah. Ari kahayang maneh teh Dun, sabenerna mah alus euy. Hayang jadi tentara ngabela negara alus sabenerna mah Dun. Ngancan waktuna. Jang Kardun. Mending oge urang ameng jeung Kang Ibro lah. Urang ngurek Jang Kardun. Tuh di ditu tuh, di Balong Haji Uhi. Belutna baradag Jang Kardun. Mong hayang jadi tentara ayeuna keneh Kardun mah hayang numpak teng wajak. Terusan nyeuneuh rudal. Aduh eta si Kardun make jeung hayang nyeuneuh rudal. Manasina eta teh kembang api atuh Dun anu bisa diheureuikeun. Erek tahun baru, Idul Fitri, hari raya besar, sok disareuneut. Ari rudal mah atuh darain heureuikeun Dun. Kumaha lamun nyasar ka imah batur Dun. Nyeta teh bahaya Jang Kardun, bahaya teu kengeng. Kumaha upami kakanang Doma Entob rudalna nyasar, meureunna Kang Entob teh teu gaduh doma atuh Dun. Ceuk Kang Ibro ge Dun, mending ngurek lah. Lamun teu ngurek, urang jalan-jalan ceuk si Aki ge tadi ka mall. Balanya kabobutuh Kardun naon, lain hayang jadi tentara. Ke Jang Karduna tos ageng hoyong jadi tentara mah.
lain ayeuna. Kasep Kardun teu kedah janten tentara ge teh sawios-wios, anu penting mah bela we ka nagara, satia ngamankeun lemur oge sae eta teh Jang Kardun. Teu kedah waka hoyong janten tentara, da Jang Kardun pan alit keneh. Mungkin upami tos ageng kumamah didaftarkeun nya ka Akabri. Nah dadun bapa mane mah baheula euy, kahayangna ge tara macem-macem. Isuk-isuk ulin ka sawah, mawa belut, ulin ka pasir, mawa manuk. Mari mana dun asa mahiwal teuing. Boa-boa mane madun katurunan ti sini nih gerak. Sok gagabah sia Sarki. Make jeung nyalah-nyalahkeun kuring. Ya eta mah meureunan kahayangna sorangan. Wah, bet mawa kami. Nya Jang Kardun manini lah. Ampun kahoyongna teh nyaeta lah. Tara sami jeung batur wae nya. Jang Kardun, Kang Mas mah mohon sami nuju alit ka Pungkur oge. Tara seueur kahoyong. Enjing-enjing mam ameng. Pamisonten uwih ngaos bobo. Tara macem-macem Kang Mas mah. Dicekapkeun heula sakieu nya sobat sadaya. Bobodoran Jang Kardun hoyong janten tentara. Mudah-mudahan we atuh mohonnya kahoyong Jang Kardun teh tos ageng mah sing laksana. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.